عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا القائل في كتابه العزيز ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وحفظه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Al-Mukarram kersana Kiai Lengser kata Nabi nama aslinya Kiai Ujang Sukarya beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah buku Silkuring di Hormat. Bahkan anjana selaku bakal calon tamu Allah. Berikut jamaah MMS, jamaah peta MMS, anu esa barajalmi kamu di dia teh genep jamaah. Insya Allah dina kaping 15 Oktober sasarangan sedang simkuring umroh kurang ngarasakeun nikmatna maca sholawat kepada makom Rasulullah. Bahkan Habibana guru ulang sadayana selaku pimpinan majelis Raja Wali anu wis terkenal kamana-mana sampai ribuan jemaahnya ketika konser Raja Wali, berarti menandakan Indonesia masih berkah. Lain temampuhan Allah ngancurkan Indonesia sekaligus kulobana jelema nu geus maksiat jeung doraka. Tsunami saeutik-eutik, gunung hiji-hiji ngabeledak teh sekaligus. Naon sababna? Lain teu mampu Allah. Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia ngan aya benteng keneng di Indonesia. Saha? Pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para lanjut. Jadi bentengna Indonesia. Bogor ya datang. Makanya jadi santri ulah gengsi. Bogor. Ngabus datang yuk. Jadi santri kudu bangga. Dina hieu waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Doakeun Kiai Ujang sekeluarga berikut para jamaah dina perjalanan umroh kaping 15 sing dilancarkeun, disehatkeun zahir batin, dimudahkan rezeki. Oke, mudah-mudahan ya dulu tetangga baraya berikut para santri-santri nasi narasi. Hoyong umroh hoyong. Ibu hoyong ziarah ka Rasulullah. Geus daftaran cak. Rek sahanu mawa. Pantas teirit-irit da eueuh daftaranana. Unggal tahun teh kanasibkeun dengan nganteurkeun wae. Nepi ka Jakarta balik deui ka Benda. Salah beli paspor. Insyaallah milu bunga kaki Ujang mereka jadi tamu Allah tahun depan kita yang bahagia. Amin. Kita yang bisa nasib. Amin. Umroh haji. Amin. Ulah nasib nganterkeun wae atuh ge tahun hareup urang nu dianterkeun. Ka mana? Kakubur. Urang nu nasib umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun sekali deui si para nyawi suara. Amin.
Oke, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para kiai, guru-guru kita yang sama nampak tidak hafal mubarakah. Bil khusus Habibana Habib Ja'far Shadiq bin Salim Al-Attas. Oke, khususnya dari selaku Presiden Direktur PT Mitra Mina Sejahtera Tour and Travel Kiai Haji Guswan Sego, sedikit atau setengah gondrong. Kalau Habib Ja'far, Habib Jago, Ja'far gondrong. Aing ge dibere ku Habib Jago, Asep Mubarok Miguo. Naon bib Miguo, mimilu gondrong. Alhamdulillah, mimilu goreng saya ku masih apa. Ngan mimilu goreng teh sanggeus aing ngahiji jeung si Katel. Amit-amit. Tapi laku, alhamdulillah. Banggen. Jadi MMS alhamdulillah. Saya menggabung para mubalik, para qori, para asatid selalu ikut bersama-sama umroh setahun sekali setiap menjelang Rabiul Awal, menjelang bulan Safar. Bahkan setiap kegiatan umrohan selalu mengadakan tabligh akbar di Arafah. Jadi Nusajian Daya Tabligh Akbar Travel MMS dikasih izin oleh Konjen RI Saudi untuk mengadakan tabligh akbar malam-malam di Arafah di bawah Jabal Rahmah. Jadi karena rasa hujan 15 Oktober ayeuna nu sasarangan urang mubalik ngiring aya 15 mubalik. Berarti hingga tabligh akbar wayahna dibagi-bagi waktu 20 menit ewah. Jadi resepnya di samping kita umroh, tawaf, sa'i, kita ada kegiatan yaitu tabligh akbar. Jadi permadani, terus sound system, terus tersedia. Disadiakan ke petugas nu di Mekah. Habis tabligh akbar di Arafah, malam keduanya lagi, sehabis sholat isya jam 8, Ki Ujang siapkan fisik, rek naik ke Jabal Nur menuju Gua Hiro. Tempat Rasulullah menerima Al-Quran pertama. Itu perjalanan di hujan tihandap di dasar gunung Jabal Nur, naik ke puncak nah hayang kaguha 2 jam naik ngelumpang. Bari gunungnya lain dia nenggak batu saya. Makanya lu kapleset di Jabal Nur lain ke rumah sakit dikubur sabab dihandapnya batu. Jadi kita merasakan nikmatnya nuansa malam hari di puncak Jabal Nur, masuk ke Gahiro, lalu melihat Mekah ada di bawah. Cang Masjidil Haram kasihnya. Di hujan. Mewek. Saya bilang ini, ya bareng dengan aing kan. Sok-sorangan kan itu ngojanya. Mantak ieu rindu na Ki Ujang geus naplok hayang geura ningali Ka'bah. Ingin segera merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah, ingin segera merasakan nikmatnya sujud di depan Baitullah, ingin segera merasakan nikmatnya baca istighfar sambil menatap Ka'bah. Banjir celaka. Yakin. Ulah nu pertama nu sering kadinya kudu cari. Saur Imam Syafi'i, umat Rasulullah SAW anu neteskeun cai mata, setiap tetesan cai matana dijieun ku Allah malaikat-malaikat anu keur macakeun istighfar. Pikeun saha? Pikeun eta jelema anu keur cari 3 golongan. Hiji nu hudang tengah peuting terus sujud ke Allah, salat sunat taubat, inget kana dosa, nyucud cai mata, maka tetesan air matanya diganti oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang sedang membacakan istighfar. Sok hudang tengah peuting. Lalaki mata, ibu-ibu ngajak lagi masuk. Laras bu, kamana? Dicai ngadonang, cicing lalaki ayahnya kawewe. Bu, dicai ngadonang, KI, SKI, ya. SKI sare deui obeh heula, biasa keun obeh. Ayo ngobrol sing bener ngajawabna. Ayo naik dari mana liwat barawang sih, kayaknya mau antara obe. Obe, beres obe.
Celana pakai main sarewan. Geus tara cebok tara make celana uyuhan sarapina teh ararateun. Make celana, geus make celana. Lempang, asa sare di WC. Bangun tengah malam, teteskan air mata setelah kita wudhu, kunaon ieu ngajerit wae volume dan sedetik. Beres wudhu amparkeun sajadah, nangis. Ya Allah, abdi seueur dosa. Ingat karena dosa, terus nyurucut cai mata. Maka air matanya diganti dengan malaikat sang sedang membacakan istighfar. Dua, cai mata saha anu bakal diganti ku Allah ku malaikat nu membacakan istighfar. Cai matana anak anu nyuksuk kana hudan indung jeung bapa ngarumasakeun loba dosa can bisa ngabahagiakeun indung bapa. Osok ceurik ka indung menta hampura. Tunggal poe apa satun sakali? Ya mau aja dia barang dikumpulkeun dosa teh satahunan. Kayak itu barang bere ge boro-boro sama barang bere oge boro umal poe satun sakali rek lebaran ditahanakna kamari nih jeung kapaki tah anjeurkeun opor entok tilu keureut bupati Lusiki bejakeun kamari nih jang lebaran ti mamah injuna nu datang nini keur ucang-ucang di imah panggung jeung saujuk ka dieu sorangan manini aya naon ieu ti mama jang lebaran maneh opor entok tilu keureut bupati Lusiki saya pakai ngirim nukia macam-macam segala rupa ya mana ini pada dia bisa lebaran guys alhamdulillah ya iya ti mama tuh di dapur ayo mama hira reka dia nak isukan tuh sholat idul fitri ke papa bejakeun ka mama ulah beurang ting kernaon neng nya mana ini rek kulinya heula bageun ieu jajan lebaran kadang-kadang amplopnya agak injuk bener isuk na lebaran beres idul fitri ngabring sakeluarga ka imah hindungan mawa apaan sah Kinung nang mujang di imah nusau. Ya Allah we anakna turun tina mobil gurah biru kas heueuh bagak tuh kana lahunan indung eta hampura da lebaran. Cek indungan geus nyai make hampura trojol bapana geus aki-aki rempo mawa inteu kaluar ti kamar disuruh duku anakmu awewe. Hampura tapi karena geledak dia tak apa pusing-pusing kan ini kan cek bapak nangis kapalang lebaran dihapuran baik nggak geledak dia lila cering timbul capek tidak capek datang lapar nanya ke indungan ke sekolah mama masak tuh lebaran nyanyi mama bisa lebaran ke alhamdulillah kan tuh masak itu iya kunon gitu nyanyi lapar nyanyi itu si kupat lu si kini gimana gaya kan ada candi dahar atuh baik kok itu gila atuh itu kan dari sia untuk sia disuruh put obor entok atuh jeung rantang nalepok sia di dapur aya karung numpuk 2 sikit mah eta karung nampan papa maneh kamari pamer alhamdulillah mama boga beas mah atuh da si teh kamari lebaran can gajian meuli beas-beas aja tak kupat dia teh meuli asakna kamari teh terus ya atuh hayang we boga beas nyai geus bawa kana mobil gentay-gentaykeun 2 karung gentaykeun mah eta lecet dipikeun imah pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh mah nya di perumahan hayang boga pipiaran geus tewak-tewak taykeun nu asak beah nu atandir ampong Ridho indung bapak Ridho cek indung cek bapakna ulah harta ulah dunia nyawa bila perlu jangan anak dikorbankan kasih orang tua kasih sayang orang tua sepanjang masa tapi kasih sayang anak kepada orang tua kena batas mereka 500.000 ka indung mikir sieun loba teuing sieun gede teuing lama make salat ieu 100.000 ge cukup sok aya nu kitu aya hitungan sia ke barang berek kolot tapi hitung jeung bapak eueuh hitungan nyawa dikorban leres debu makanya coba-coba awas ya bapak awas sing hade ka pamajikan muliakeun pamajikan sakumaha gagahna urang nu jadi lalaki kumis baplang segede kokol tetep eueuh nanaonan dibandingkeun jeung ibu-ibu jeung awewe naon sababna eueuh di jelema di dunia nu paling berani hanya satu adalah awewe ibu-ibu itu paling berani di dunia
Cicing heula. Kan sok lewas di geus tuh aja poho yang jadi jadi awal teh paling berat mana bukti awal paling berani bukti mana bukti luka hiji awal paling berani luka hiji awal wani yang harapan maut nu paling wani yang harapan maut ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali perang yang harapan maut bener ya kan lebih bijilkeun ke 3 kilo tau bener orok 3 kilo kan ada 2 kilo sekian orang tapi rata-rata 3 kilo itu budak bijil gede 3 kilo nyawa taruhanana cek dokter ahli kesehatan bahwa ibu yang melahirkan ratusan ribu urat saraf putus makanya taruhannya nyawa tapi aneh nanaon pemberani awewe eta buktina Allah nu kapok korok karak koron dan indungan geus kunaon aja kalepasan dengki sia makanya lalaki pikir-pikir pak sok kurang mau ulah 3 kilo kabeben beuteuh 3 poe teu bijil-bijil teu BAB sakalina BAB mules kurusna teu kuat nu bijil mah sancret nggak hujung tadi we sia cicing gusdan saya makannya ternyata saya tak makin tu dah. Dalam kahwin jenai hanya goreng aing dalam. Lagu. Musuh aing. Musuh dalam selimut. Kau berarti tumila. Tumila gondrong. Go. Bawa nukar. 2 awewe pemberani. Bukti nukar 2 awewe. Wani ngahutang numpang wanian yang ngiridit ibu-ibu dengekeun geura nu dipake tiung nepi ka selop kabeh bayareun unggul can lalu tiung bulan baju seragam nu mulun kabar ge can lunas ya Allah nu ngabri tukang kiri ditunggal poe ngararan balik ngaji di majelis lain setor ilmu kasalaki setor bungkus tanta bayarin tah kau naik ke beli seragam yang mau ngaji ya ayah ibu gitu bagi itu jujur ayah apa itu bingung duka tilu awewe pemberani bukti duka tilu awewe wani nyarekan nudagang tupang wadian nyarekan nudagang awewe mun lalaki balanja lapar lalaki boga sang hayang dahar eueuh laukna aya tukang chicken mana ka dieu eta chicken paha aya sabaraha 6.000 Kang atuh 5.000 lah kuranganna saeutik teu bisa Kang 6.000 wae sabab ieu mah bumbuna crispy lalaki mikir mun ieu teh bae 6.000 ge mahal berarti bisa gampang daripada yang kelaparan budak-budak belah aja jangan cinta dulu kan kebutuhan buru jangan gorengan kesal jadi man dari 6.000 bungkus jadi lelaki mah rasional pikiran anak simpel kan dengan berdiam diri tapi lamun awewe nawar sok ibu nah jika seberapa paham 6.000 timbang daging hayam segede pelok udah prepu di situ ke 1.500 kemarin tulangnya wungkul cek nu dagang 100 nu balanya modal kieu bangkrut aing dagang nu kaopat tandana awewe wanian wani ngahirupan nu pae ya kalak ngeunih betul eta kehebatan awewe teh bisa ngahirupkeun nu pae ieu teh kudu loba gaya awewe aya ngahirupkeun pae tiba kitu wae ku awewe hirup cicing ini kos ngelakeun yo belajar menghargai wanita karena wanita adalah mutiara yang termahal di dunia wanita mana yang disonde sisa oleh masalah punten langsung baik sama buat tuna ya punten kamu jangan sama pada persiapan punten
Kang Ujang berangkat rek jadi tamu Allah, aya persiapan anak. Naon asa persiapan anak hiji pasep sing kuat. Kadua fisik, katilu pesak, kaopat Besek. saya menyebut pesek kesok ngarenyet irungan. Ya ada sering makin aktif coba. Pesek ngarenyet ya sini. Ya nggak rumah sakit lah. Pesek barang hancur. Ayah batur ayah. Wah pot. Cicit. Sama-sama pesek. Jangan saling menghina. Sadari saja. Untung pesek Oweli yang kehadap ini. Daripada mancung sedet yang garuh musim hujan gerobak sepuluh pot pasir fisik pesak manasik yang mengujang naon kaji pasir niat pakai kadat ujang ini kamu kan tapi karena laporan ke duit puluhan juta pada naon kan itu teh. Saya nggak jawab ibadah. Siapa mengerti? Ta'rif haji umroh qasdul Ka'bah lin nusuk ngejak kabetullah sejak ibadah. Tujuan arek ibadah. Supaya paniatan urang teu melenceng, teu ngambang, maka eta niat nu alus rek ibadah, wadahan niat nu alus dina wadah nu bersih. Anu naon? Supaya diterima ku Allah. Leres. Baso nama daging sapi, de baso urat, gurih, lezat, sayurna enak, ngan wadahna dina mangkok aya teh kotok. Diterima moal. Dibabenkeun kana dagang. Beres. Niat halus, wadahna niat hate teu bersih, hate kalau baruntah. Maaf. Sakumaha jejeritan di makom mustajab, hareupeun Ka'bah, hareupeun Hijr Ismail, hareupeun makom Ibrahim, di Multajab, di Raudhah, ngajerit-jerit minta kadua ka Allah, hesek rek dijabah gara-gara hate aya pokok. Pinceun ti ayeuna ulah dipotol ka ditu. Allah Maha Suci. Allah moal narima kasemana kecuali nu suci. Sucikeun ulah deui urang ti ayeuna. Bejaan Kang Haji naon runtahna hiji runtah hate nu ulah dibawa ka Mekah ka Madinah sombong. Geus nepi ka Mekah ka Madinah coba ngarasakeun ku Ki Ujang naon rek disombongkeun ku urang. Bisi pernah sombong ku harta, ku kakayaan, maaf. Datang ke Mekah teu bogana naon jadina eueuhna naonan urang dibandingkeun jeung orang Mekah. Urang geus kerak boga mobil apaan sahiji dan geus sombong mung nanya ka tatangga. Ngaliwat ke tutupan kacana kabeh jasin salaleumun tilu naik atuh mamah sih. Padahal mata tangga lagi nyahueun salaleumun eta apaan sate 5 tahunan. Ya kadenge tidak rem namun ngajarin. Kirit. Tapi ka Mekah ka Madinah mobil mewah jalan di taksi. Di urang mobil harga ratusan juta di Mekah jadi taksi. Naon rek disombongkeun jabatan, maaf jayana naonan nepi ka Mekah ka Madinah ketika kita tawaf sa'i, maaf sataranjang lalaki mah sataranjang dua helai kain putih atas bawah ihram ngaranna mun awewe rapih mukeunna urang mah lalaki sataranjang ulah make pakaian nu berjahit selain pakai di parosot sataranjang makanya kudu waspadai jeung lalaki jamaah lalaki ya keur make ihram ulah sadaek-daek nanggung sangunahna nu dagang batu ali ngajajar di hareupeun hotel nagok pilihan batu ali atuh nu dagang batu ali lieur eta black opal aing asup ka ihram dan candi Burinda candi Kusra ieu gameta aya batu gulung kana ihram terus aya batangan deh ya minta geus saking ulah mikirkeun kitu batu ali pokoknya sadek malaikat tangga memakai ihram lalaki turun ibu-ibu naik lalaki sembarangan turun ibu-ibu naik kok ada kobra di sini ini di Indonesia bukan ulah sembarangan bahkan
dawamkeun ketika mengucapkan ihram make ihram sunat ngalobakeun maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca ti ayeuna apalkeun ti ayeuna loba haji umroh teu bari saeun talbiyah. Bapak-bapak tukangnya talbiyah, ayo labbaik Allahumma labbaik. Benar nggak belum? Bisa ngaji, ya cicing we abdi mah. Ulah cicing da sunat ieu. Naon anu mampu baca, sok baca. Ya, mampuna doa. Heuh teh naon? Doa naon? Asa pujagat we. Mana sapu jagat? Coba nanti tapi dunia hasanah. Halus. Orang yang nusajen ngabri labbaik Allahumma labbaik. Ieu malah laki gigireun Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan mulai tawaf, niat tuturkan di komandoan, turutan, abdi beres niat, siapkan langkah tawaf di Hajar Aswad. Allahumma batur minuan nuturkan. Imanan beka wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu teu bisa ulang gaji macam naon tadi bika doa teu bisa kau yang cicing we sunat. Teu bisa doa eta naon anu mampu sapu jagatinya batur Allahumma ila rabbika Rabbana Rabbana dar pembimbing aku Allahumma hajjah mabrura wasaya maskura jadi macam dia ulo doa supaya mabrur umroh. Bisa kalau aja tutur ke